Assalamualaikum, Sampurasun. Kumaha kabarna dinten ieu? Daramang? Mugia urang sadaya aya dina kaayaan sehat. Amin. Sata acan diajar langkung ti payun hayu urang ngadoa sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dina kesempatan ieu, urang bakal diajar bahasa Sunda kelas 4 pangajaran hiji. Nyaeta endahna hirup babarengan atau indahnya kebersamaan. Materi pertama nu disampaikan nyaeta pupujian. Pupujian adalah syair yang isinya berkaitan dengan agama. Ada juga yang berisi ajakan atau melaksanakan ibadah, nasihat, atau pelajaran agama, atau riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pupujian ini disampaikan dengan cara dinyanyikan. Dalam istilah Sunda, yaitu dikawihkeun atau dinadomkeun. Pupujian biasanya dinyanyikan di masjid secara bersama-sama sebelum sholat wajib dilaksanakan. Contoh pupujian, mari kita simak video berikut ini. Karasana kersakarat nyerina kaliwat kana ibadah diliwat tara ngalakukeun sholat. Selanjutnya, aya membaca teks gotong royong. Salih-salihah bisa dibuka di buku paketnya Midadami kelas 4 Bahasa Sunda itu di halaman 18 sampai halaman 20. Lalu ada kamus alit. Yang pertama ada nyarkel, artinya memegang. Ngagojod keneh, artinya masih tidur. Guyah-guyuh artinya dibangunkan. Hudang artinya bangun. Metot artinya menarik. Simbutna artinya selimutnya. Dudukuy artinya caping atau topi berdaun lebar. Sasarap artinya sarapan. Ripuh artinya repot. Lalieur artinya pusing-pusing. Lese artinya lemas. Lereh artinya istirahat. Lalawu artinya makanan yang disuguhkan. Tekaci artinya tidak boleh. Nyarande artinya bersandar. Leungit artinya hilang. Selanjutnya aya pakakas. Pakakas nyaeta alat-alat anu biasana dipake pikeun ngajarkeun pagawean dina kahirupan sapopoe. Contohna naon? Contohna nu pertama aya gambar bedog. Nu kadua aya gambar pacul. Nu katilu aya ngaranna arit. Jeung sajabana. Sakitu pangajaran anu tiasa didugikeun ku ibu dina tema endahna hirup bebarengan. Mugi pangajaran anu didugikeun tiasa dipikahartos. Sareng tiasa dimangpaatkeun dina kehidupan sapopoe. Tugasnya silakan soleh-soleha kerjakan tugas 2 halaman 22 sampai halaman 24 1 sampai 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.